Si pohang harita asup ke jero imah. Manehanana muru harita ke dapur kawan geus lapar. Sok sanajan tadi teh sameme indit ngarit sasarapeula harita geus lapar deui lantaran latihan silat jeung nyilasmi. Ari indung bapa si pohang harita geus kalaluar ti jero imah ka sawah atawa ka kebon. Selebak harita si pohang teh barang dahar sorangan we di dapur. Jangan sering sedahar langsung si pohang teh kapancuran kebrus harita mandi. Sanggeus mandi disalin ku baju anu bersih. Ngan harita si pohang kaluman nyatana babaturan si pohang. Anu katelah asud oge nyelamat. Geus aya di paguron heulang. Geus mimitian latihan dasar ilmu silat. Si pohang harita diuk we manehana teh dina bang barung lantaran kalumaneun. Tapi sok tarian kitu tetangga-tetangga sapantar manehanana masih keneh araya di dinya di dekeun imahna. Kasugli parwargi cag urang tunda heula si pohang, tiwari urang kocapkeun di paguron heulang. Asud jeung nyilamat anu kakara asup ka paguron heulang harita dilatih dadasar silat. Anu ngalatihna nyatana Sujali jeung Atmaja. Sujali dilatih ku Asud ari Atmaja ngalatih nyilamat. Dadasar-dadasar silat diajarkeun we ikan Asud jeung nyilamat mah bungah lantaran manehanana bakal bisa kana bela diri. Ari di imahna Aki Luta jeung Nini Satpa harita Aki Luta jeung Nini Satpa teh keur ngumpul bae di tepas di baturan ku anakna. Nyatana si Gadung umurna 25 tahun. Malahan masih Gadung harita ditujukeun kali tuja ka Aki Luta jeung Nini Satpa daria nakeranan. Laki kula teh aya critakeuneun ka Aki jeung Nini teh. Aya dawur jalu sok atuh caritakeun. Ari penting mah. Benar hei jalu sok caritakeun. Jadi kieu ieu Ki. Ula sabenerna mah naksir ka hiji mojang. Ngaran eta mojang teh Ki oge Nini nu katelah Nyilasmi anakna Bah Kuning jeung Ambu Kuning. Di paguron we si Kuning teh nya tangtu Aki jeung Nini geus apal. Jauh bener Aki ge apal. Kanu ngaran Nyilasmi mah wanunja nu geulis rupana jeung geulis hatena. Sok terus deui jalu hayang naon atuh maneh deh. Aki Juli jeung Nini Satpa harita neuteup ka si Gadung hayang nyaho kana eusining hatena. Jandan kieu eta teh Ki Nini. Kula teh mika hayang ka Nyilasmi. Mun teu kabeuratan mah kumaha mun ayeuna urang kaitu Ki urang lamar Nyilasmi teh atas nama kuring. Mun teu madaekeun tangtu kuring teh kacida bagjaana Ki. Dede lah dede anak urang teh geuninganan hayang kawin jigana teh jeung Nyilasmi. Dagu macing pamandangan Nini ya. Nah orang ayeuna bae atawa isugan. Ngarecek Nini mah leuwih gancangnya leuwih hade Sarki. Ayolah ayeuna ge da meungpeung isugan nih. Sugan we atuh Bah Kuning jeung Ambu Kuning tinggal raya di imah. Jahayu jalulah dina poe ayeuna bae urang datangan
Paguron wasi kuning ka imah nabah kuning. Tok geraman deula tu ka itu maneh ti Gadung ame syangit. Kira aku buhang rugi do. Mangga bangagi. Deka cai heula lagi nya. Sabada kitu masih Gadung hari tengah leos ninggalkeun Akiluta jeung Nini Satpa. Manehanana rek mandi. Kebrus harita mandi. Kokosok badan teh sangkan katemponan teh bersih. Si Gadung memang teu goreng-goreng teuing wejehna bae manehanana teh. Pakulitanana sawa mateng seperti ilarna urang be kieu. Ngan kacekna si Gadung dina cumaritana memang rada garihal. Tebogaeun adab itu nya. Nyaritana teh si Gadung mah teu adab. Hese pikeun adab teh kawantu manehanana mah sok kitu cumarita jeung babaturanana. Atawa mun ngobrol jeung Sujali atawa Atmaja jeung anu sejenna sok garihal lumatak hese pikeun azabna. Sanggeus juga dong mandi langsung disalin ku baju anu panghadena pangweuteuhna jeung bersih deui. Ari Akiluta jeung Nini Satpa harita teu marani si Akiluta jeung Nini Satpa mah. Bae saayana bae cenah. Ngan ari disalin mah memang Akiluta jeung Nini Satpa teh disalin ku baju anu bersih. Sanggeus tarapi mah Akiluta Nini Satpa jeung si Gadung harita miang teu poho paguron heulang. Dititipkeun heula ka Sujali jeung Atmaja. Pokona mah kanu geus gede we di dinya, kanu geus parisa ilmu silat. Ka Sujali Atmaja osada Kirda jeung si Buton. Sanggeus pamitan ka Sujali jeung anu sejenna bral. Akiluta jeung Nini Satpa oge si Gadung harita miang ngajugjug ka paguron Wesi Kuning rek ngalamar ka Nyi Lasmi. Ya, urang gancangkeun bae para kaum dangu. Teka caturkeun lilana di jalan Akiluta Nini Satpa jeung si Gadung harita geus tepi we ka paguron Wesi Kuning. Da kawantu eta paguron teh deukeut. Masih keneh di dinya di lemur Ciherang teh ya. Satepina ka paguron Akiluta jeung Nini Satpa harita minta izin kanu kabagian piket. Aya pabagian piket di beurang bisi aya semah cenah. Anu kabagian piket harita bebeja Kabah Kuning yen aya tamu. Kabah Kuning buru-buru cenah kudu cenah asup ka jero imah. Akiluta Nini Satpa jeung si Gadung harita dibagjakeun pisan Kubah Kuning ku Ambu Kuning. Harita oge geus aya ditepas gukek dariuk dina korosi anu empuk. Bah Kuning Ambu Kuning sabenerna mah hatena reuwas lantaran tarati sasari Akiluta Nini Satpa datang ka paguron Wesi Kuning. Tapi harita ujug-ujug datang ka dinya tangtu da bae boga tujuan anu tangtu. Bagea Akiluta Nini Satpa. Kumaha cara lager. Kumaha Daramang. Cara lager Aki ini. Cager Abah. Alhamdulillah cager alhamdulillah damang. Sawang sul lagu bah Abah sehat serang si Ambu di dia. Sehat. Abah jeung si Ambu sehat walafiat. Ambu cai na Ambu. Caneteun na Ambu. Akaroge Bah Kuning ngomong kitu, lila harita teh murid-muridna geus datang ka dinya berijing bawa susuguh. Cau Ambon menikeun kaloba ngejekir dina meja sasikat. Cai goreng ulen tulubuhi jeung rupa-rupa. Bangga Ki
Dituang heula sok tah ieu saya ya bae di dieu mah geuningan sakieu dah. Ya bangga bah cekap ieu ge cekap. Ditampi ieu ku aki ja, ditampi pisan. Mangga sok tampi we ku aki. Aki luta harita ngaragamang kana gelas, regot-regot harita nginum nini satpa oge sarua. Ari si Gadung harita kalahkeun kaculak cilek we si Gadung mah hayang neangan atawa hayang panggih jeung Nyi Lasmi anu eueuh mol-mol kadinya. Sanggeusna aki luta nini satpa harita nginum bah kuning tumanya kasemahna. Arek naon datang kadinya teh jeung naon tujuanana. Ampura ieu teh aki nini. Teu biasana aki sareng nini dongkap ka dieu cing. Aya maksad sareng tujuan naon dongkap ka dieu teh. Manawi sareng manawati asa dibantos ku abah. Janten kieu eta bah. Oge ambu. Iya pura arak iya teh muka telah Jang Gadung. Ieu teh Jang Gadung umurna 25 tahun. Anjeunna teh cenah bade narus ka tuang putra anu jenenganana Nyi Lasmi. Manawi kitu oge bahan katampi susuganan we tuang putra teh teu ajan aya nu gaduheun. Masalah eta nya Ki. Ting atuh ambu. Cobi di goroan heula atuh si Nyai. Mana si Nyai teh? Aya di kamarna geura goroan heula ambo. Ambu kuning rika taretet ngadeg manehanana. Nyaketan kana panto kamarna Nyi Lasmi. Langsung harita di goroan. Telami oge Nyi Lasmi teh harita kaluar ti kamar. Sabadana kaluar ti kamar. Nyi Lasmi kagetkeun ningali di tepas harita teh geus aya semah. Geus tegbe ku Nyi Lasmi kabaca yen eta semah teh tangtu aya tujuan jeung maksud hayang ngalamar ka leurina. Da tiba heula ge memang si Gadung teh pogoheun ka Nyi Lasmi, tapi ku Nyi Lasmi sok diantepkeun bae. Ambu kuning jeung Nyi Lasmi harita teh mapah nyampeurkeun ka Aki Luta jeung Nini Satpa. Nyi Lasmi harita munjungan ka Aki Luta jeung Nini Satpa oge ka si Gadung. Riuk-riuk Nyi Lasmi mah era da manehanana mah teu boga rasa ka si Gadung teh. Beda deui mun teu mabogo tangtu sok era. Hawana teh kitu da sok eraan. Ieu Ki anu katelah Nyi Lasmi teh. Janten kieu Nyai. Ieu cenah Jang Gadung. Rek ngadeuleungkeun hideup. Bade narus cenah ka hideup. Nah hideup teh geus boga picaloneun atawa acan. Tah kitu. Nyi Lasmi teu kaget da geus nyaho kenapa maksudana si Gadung. Kok Nyi Lasmi harita. Punten Abah, oge Aki, Nini, oge Akang, Kang Gadung. Setelah senama abdi teh kalintang kagetna ku kasumpingan Aki, Nini sareng Akang. Geunaan perterusan Akang. Duh punten bae. Abdi teh da memang dina danget ayeuna mah. Da can hoyong kana rumah tanggi teh punten-punten na teh Kang. Bah kuning jeung Ambu Kuning rada kaget ku caritaan Nyi Lasmi sebenarnya kitu. Togmol teu malapah gedang heula. Langsung we kana jawabanana. Dah gedeganan jaibet carios gitu. Nada anak Aki teh digoreng-goreng teuing Nyai. Laras Ki hapunten na. Kang Gadung da memang henteu awon.
Kasep anjeunna teh bager ka abdi oge. Tapi dina danget ayeuna mah hapunten moal tiasa. Moal tiasa teh Ki Nini. Hapunten pisan Kangnya moal tiasa nampi. Akilu tajing Nini Satpa harita jadi beureum banget lantaran ngerasa era datang ka dinya beuti tolak ku Nyi Lasmi. Bah Kuning jeung Ambu Kuning harita silih teuteup pok Bah Kuning. Nyai, cing atuh gerak timbang-timbang heula. Nah geninganan bet langsung cumarita kitu karunya itu tamu tos sumping ka dieu. Istirahat manehna? Atuh abdi teh kedah kumaha Abah oge Ambu. Kedah bingung atuh. Ari nampi abdi mah da jujur bae teu aya rasa. Teu aya rasa mung ari rerencangan mah memang kadang akang teh sosobatan ti lalamut kene ti alit kene. Tapi dina ngacilankeun rumah tanggi mah asana teh mah tiasa abdi teh Bah Ambu. Bah Kuning Ambu Kuning harita isineun ku caraosan Nyi Lasmi samodal kitu. Ampura Aki oge Nini oge Jang Gadung. Da kitu geuningan kasauran Tuang Putra teh. Kasauran si Nyai teh geuninganan anjeunna teh tacan maksad rumah tangga, tacan maksad laki rabi dina danget ayeuna. Kesuganan be atuh kapayuna. Akilutan ini Satpa jeung si Gadung asa diwiwirang sebenarnya mah ku Nyi Lasmi. Ok si Gadung harita cumarita ditujukeun ka Nyi Lasmi. Nyai, na geuningan Nyai teh bet nyaraos kitu. Akang tetos lami deudeuh nyaah ka Nyai. Bogoh ka Nyai, tapi Nyai ayeuna kalahkeun kanolak ka Akang. Anu nepi ka hayang ku Nyai teh tuh lalaki samodel kumaha ieu. Kade kade Akang anu sakieu gagah jeung gandangna. Ari pek teh Nyai kelahkeun ka milarian jalmi miskin, jalmi anu teu tiasa kena naon-naon. Teu pantes eta teh Nyai. Cek Akang kitu sote teu pantes, dari cek abdi mah pantes bae Kang. Rasa teu tiasa dipaksa. Rasa mah teu milihan kanu beunghar kanu miskin Kang. Kanu goreng patut atawa kanu kasep. Anu penting mah rasa aya, nyaah aya, tangtu rumah tangga teh bakal tiasa dilaksanakeun. Hampurana bae Kang moal tiasa abdi teh Kang. Punten pisan teu kenging maksa. Si Gadung ngarasa wirang. Akilutan ini Satpa harita sarua deui wirang. Beungeutna jadi geneuk beureum. Malahan mah si Gadung jadi nyel ambek, jadi ambek pisan ka Nyi Lasmi. Jak bulantaran suasana jadi panas, suasana teh jadi degenah bikin pribumi antara Bah Kuning Ambu Kuning. Nyi Lasmi harita nyokot kaputusan. Dakulantaran si Gadung teh bakal maksa. Ok Nyi Lasmi harita. Atuh kieu we Kang. Abdi panginten Nyi Lasmi upami teh mah Akang wantun wani misalkeun kitu nya. Kumaha lamun teh mah urang ngadu jajaten heula. Mun teh mah Akang bisa ngelehkeun abdi mangga teu naon lah. Urang rumah tangga. Mun Akang anu unggul dina ngadu jajaten ieu teu naon Akang bakal janten caroge abdi. Kumaha tah Kang? Oge Aki Nini kumaha tah satuju? Si Gadung rikat harita teh cumarita. Satuju Nyai. Yuk lah. Urang tarung izin awesan jeung Akang. Mun teu mah Akang unggul tangtu Akang bakal jadi caroge Nyai. Mun teu mah eleh teu naon Nyai neangan deui jalma sejen anu bakal jadi pisalakieun Nyai. Satuju Kang, ayo urang kaburuan.
Mbah Kuning Ambu Kuning harita kagetan ku panangtangna Nyi Lasmi ka si Gadung. Akilutan ini pasat pa oge harita ruaseun, tapi ku kitu teh mah ngarasa sugema. Lantaran ari ditangtukeun ku tarung mah moal bisa ngelak cek bahasa eta nama. Di mana-mana menang, si Gadung teh menang, maka Nyi Lasmi tangtu bakal jadi pamajikan si Gadung. Mun teh mah Nyi Lasmi anu unggul, maka si Gadung geus moal bisa ngadeukeutan ka Nyi Lasmi lantaran Nyi Lasmi anu unggul. Allah, waktosna para kaum dangu jeung kantun kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.